Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru sadaya anu kuring dipika hormat. Alhamdulillah puji syukur urang sadaya panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan rahmat sareng hidayahna manawi urang sadaya tiasa kumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap sholawat sinaring salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka para kaluargana, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan kenging syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Hilda Silvianani ti kelas 11 MIPA 3 kuring bade nyanggem pancen janten penemu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka sadaya anu tiasa kumpul dina acara ieu. Kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan PTM atawa PJJ. Ku kituna hayu urang awitan ieu sawala ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, sateuacana sim kuring nyebatan saha ieu nu bade ngadugikeun kamandangna. Nyaeta aya Ibu Kapala Sakola SMA Negeri 1 Majalengka, Ibu Aa Sunia SPD MPD. Bapak kanggo ngabuka ieu sawala. Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Kuswara Swendar MPD, Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Edi Apandi SPD, Bapak Wakasek Humas Bapak Rojiun SPD MPD, sareng ti Wakasek Sarana dan Prasarana Ibu Emma Hermawati SPD. Ku kituna nyanggakeun ka Ibu Kapala Sakola SMA Negeri 1 Majalengka, Ibu Aa Sunia kanggo ngabuka ieu sawala. Hatur nuhun ka Ibu Kapala Sakola anu tos ngadugikeun bubukana kanggo ieu sawala. Teras nyanggakeun ka Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Kuswara Swendar MPD kanggo ngadugikeun kalabihan diajar tatap muka terbatas. Hatur nuhun ka Bapak Wakasek Kurikulum anu tos ngadugikeun kamandangna ngeunaan kalabihan sakola tatap muka terbatas. Teras nyanggakeun ka Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Endi Apandi SPD kanggo nyanggakeun kamandangna ngeunaan kakurangan sakola tatap muka terbatas. Hatur nuhun ka Bapak Wakasek Kesiswaan anu tos ngadugikeun kamandangna ngeunaan kakurangan sakola tatap muka terbatas. Teras ka Bapak Wakasek Humas Bapak Rojiun MPD anu bade ngadugikeun kamandangna ngeunaan kaluwihan pembelajaran jarak jauh atawa PJJ. Hatur nuhun ka Bapak Wakasek Humas anu tos ngadugikeun kamandangna ngeunaan kaluwihan pembelajaran jarak jauh. Ayeuna terakhir mangga nyanggakeun ka Ibu Wakasek Sarana jeung Prasarana Ibu Emma Hermawati SPD anu bade ngadugikeun kamandangna ngeunaan kakurangan pembelajaran jarak jauh atawa PJJ. Hatur nuhun ka Ibu Emma Hermawati anu tos ngadugikeun kamandangna ngeunaan kakurangan pembelajaran jarak jauh. Tah eta teh sababaraha kakurangan jeung kaluwihan sakola tatap muka terbatas jeung sakola pembelajaran jarak jauh. Sadaya oge miboga kaluwihan jeung kakurangan. Jadi kasimpulanna tina sawala ieu teh sakola urang bade nganggo cara dua-duana lantaran geus aya sabaraha pertimbangan ti diskusi ieu. Tah kitu wae hasil sawala dina dinten ieu. Hatur nuhun ka Ibu Bapak guru sareng sadaya pamilon anu tos tiasa hadir. Hampura amun aya cariosan anu kuring teu enak dikupingkeun. Hatur nuhun ka sagala perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.